Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar yes aya sambal jengkol campur jeung leunca, lalaban aya terong buleud, terus aya telur dadar, asin kapas ya guys, terus ieu kerupuk kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin. Langsung cobaan bae ieu sambal jengkolna. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lalaban aja.
Hmm. Mantap. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.